Hadirin anu samirawu hormatun simkuring. Alhamdulillahirabbil alamin. Calon pengantin pamagan Muhammad Fikri Maulud. Sinarang keluarga besar Bapak Asep Sudisna kali Ibu Ota Siti Rodia Parantos Sumpe Maleung ngangkeuy ngabandaleung ngembang-ngembang nyata pina. Bismillah purwawiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Hadirin anu samirawu hormatun simkuring. Urang bageakeun urang sambung kana kasumpingan calon panganten pamagat kali keluarga anu bae dibagiakeun ku kesenian Sunda di upacara adat Kuliga. Mabok itu Ibu Hajar yang dada Dikawinkan.
kumaha wa bagian wanita oke tua asup dengan pun hijau para kasyuting harus mah dikasih gitu wanya pas buang baheula alhamdulillah aturan oge wilujeng suping kata tamu pangentenya laras kali oge keluarga besar teu kalihan dieu oh gitu kumaha sareha alhamdulillah wah kan macalawak wae Gusti nu agung ya lajang heula dawat teh nyorangan ka itu wah teu nah hari batu ali aja batu ali geus diangojang oh gitu ikat geus diangge oge ai kantong kaneron kaneron aya sudah we aya nu ngesian saha tuh alah eta lajang alah ieu maklum geus kolot mah panggembokeun di dapur si bebek aya teh nya si bebek
dengan yang ibu induk dengan pada salam orang di itu di kamu. Sadayana acara dikawitan. Hatur punten kasadayana keluarga besar. Menuju lumangsungna acara akad pernikahan. Teu aya anu ngariung dina meja akad, teu aya anu nyaketan kana pelaminan. Sadayana tiasa nyaksen ti ketebihan, tiasa motret, tiasa video ti ketebihan. Sadareng oge saatosna ngucapkeunana ijab qabul anu nyebatkeun sah mung saksi hungkul. Anu sanesna teu aya nu emprak, teu aya anu surat. Sadayana ngaoskeun hamdalah kanggo kabarokahan kedua mempelai. Hadirin anu sami rawuh hormat simkuring. Sumangga acara urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu insyaallah pada yang ada aku mau jatuh kami, kamu gelis, kamu solehah, kamu babir, Kateh Mita Siti Juaria, putri tercinta di pasangan Bapak Pemuda kali Ibu Lilis Rahmawati. Hadirin anu sami rawuh hormat simkuring. Sumangga urang buka acara akad nikah dina enjing ayeuna ku aosan bismillah sasaranna. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami rawuh hormat simkuring. Sakedapan urang Bandung kana kali didengarna ayat si Al-Qur'an. Ayat di Al-Quran acara dina dinten ayeuna langkung barokah seueur manfaatna khususna kanu ngaoskeunana umumna kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakesep dalam satangkal sabungkus barang jeung bungkusna nyanggakeun calon panganten pamangkat kali cacandakanana. Sok candakan itu teh mah itu teh candakan gitu sok. Kapalih mana diantos selama mama ninggalna kapayun mama senyum. Allah khairan kasiran jazakallah ahsanal jaza. Mahaturkeun nuhun ka keluarga Bapak Asep Sutisna kali Ibu Ata Siti Radia anu parantos ngaluarkeun rezekina kanggo Teh Nita Siti Juaria. Mudah-mudahan rezeki anu dikelarkeun barokah manfaat di anggona kanggo kedua mempelai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kuring sakedap deui urang bade nyakseni kana acara inti nyaeta acara akad nikah. Nuju langsungna acara akad nikah teu aya anu ngariung dina meja akad, teu aya anu nyaketan kana pelaminan, tiasa nyakseni ti ketebihan, tiasa motret, tiasa video ti ketebihan. Sadareng oge saatosna ngucapkeunana ijab qabul anu nyebatkeun sah mung saksi hungkul. Anu sanesna teu aya anu emprak, teu aya anu surat. Sadayana ngaoskeun hamdalah kanggo kabarokahan kedua mempelai. Hadirin anu sami rawuh hormateun simkuring ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Dihaturanan istilahnya dina dinten ayeuna hidup bade ngucapkeun janji ka hiji istri pilihan hidup. Niatkeun karena Allah, sanes niat karena harta, sanes niat karena nafsu, sanes niat karena kagelisan, tapi niatkeun karena Allah. Di payunan hidup aya ibu ramah hidup, tantos hidup terang, ridho ti Allah, aya ridho tina janten ibu sareng ramah hidup. Kaikhlasan ti Allah, aya kaikhlasan tina janten ti mamah sareng bapak asa. Dikabul ku Allah, diijabah ku Allah doa. Aya karidoan sinareng kaikhlasan ti mamah, bakal ku harta, bakal ku doa ti mamah sareng ti bapak. Ugia ieu rumah tangga hidup sakali saumur hirup hidup. Mama bapak biasa ngadeg sakedap. Mama bapak satanahkeun abdi. Ugia ieu rumah tangga abdi sakali saumur hirup abdi dugikeun ka surgana Allah. Bekal kamu abdi nyaeta doa ti mama. Atur nuhun ka nyaah ti mama.
Atur nuhun bela saprangto pamanah peluk. Lanjut abdi mugia ieu rumah tangga abdi sakali saumur hirup abdi dugikeun ka surgana Allah. Bapak doakeun mugia ieu rumah tangga abdi mudah-mudahan bekal ti Bapak nyandang kabarokah. Rangko Bapak nakasih. Enggak paling dia kasih. Hadirin anu sami rawuh hormaten simkuring sumangga urang hadirkeun calon panganten istri Nita Siti Juwaria Wilujeng Nyakseni. Masya Allah, tabarakallah. Di meja akad pernikahan. Nikahkeun abdi ka Muhammad Fikri Mahmud kalayan nganggo mas kawin emas 25 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Abdi ridho ditikahna. Nampi Karai tegas akang nunamina Nita Siti Juwaria ridho kalayan suka ditikah naku anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 25 gram ditambah alat sholat kontan. Narima abdi nikah karai tegas AA kalayan nganggo mas kawin 25 gram sareng alat sholat dibayar kontan. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma jama'al bainakuma fil khair. Mudah-mudahan doa mulai jantan keluarga anu sakinah mawadah orang tua untuk katanya ditahan tilo katanya atas lebih heboh katanya so. Nah di SMA ya tadi ya semuanya. Nah teteh, siapa yang tahu perjalanan cintanya antara Fikri dan Teh Nita? Aku sedikit cerita aja ya, saya karena ceritain bagian sebagiannya. Jadi awalnya itu dari satu ajaran juga, cuman sempat putus nyambung dan karena kalau memang jodohnya ya pasti akan kemana. Betul sekali. Nah teteh, istri orang, milik orang gitu ya. Betul. lihat sini ya, lihat sini ya, lihat sini ya. Selamat biasa kau. Si Bapak Iya. Ibu Lilis Rahmawati. Ulang saja. Teteh, kayak mas sanes hayam anu ngadang KTA nya.
Gelik kemeren hayam anu ngadangkak di kamar mahabet hayam teu sapi alit-alit oge seueur manfaatna. Tingawitan dogna, jeroanana, ras oge aya nama katulang-tulang cenah hayam. Ka urang sarena kitu oge. 3. Apa ageungna, mudah-mudahan ageung sadarupina, ageung atau walarna, ageung rizkina. 2, 3 ditahan. Punten. Mana bangantena bangga biasa cenah heula kaluar. Teh siapanya pengantin? Ada doanya nggak buat semoga langgeng sakinah mawaddah warahmah. Oke, makasih. Dan menjadi istri yang solehah. Amin. Makasih teh. Mau ngiringan nyawer teh? Maaf, bisa dijalikeun. Oke, anu ngawurna panganten heula keluarga ka acan ngawur saat Biasa sambil dikawitan. hari ini anu sami ngawur mah simpeureun sareng urang. Kalau sifat tahunan kawin wangcang diri-diri bersucian bongan hayang Tuhan mati kacaroke masih tahan panet puasa mau asep ngelajur nafsu boga rasa ieu aing wajib walam jaga mampu aya kadari ka bojo